pernah amprok orang jeung kangjeng sebab teu kazamanan boro-boro kazamanan urang asa sahabat ge lain teu jauh 14 abad anu silam tapi wali Allah mesri ngimpi kapanggih jeung kangjeng Rasul bahkan bisa direncana hayang kapanggih jeung kangjeng Rasul ngimpi bisa direncana Masya Allah bahkan Sayyid Maliki mah Mekah kapanggih jeung kangjeng Rasul 2 kali amprok jonghok mah Habib Lutfi pernah kadatangan kangjeng Rasul ngebentak nyana kuari bangonan gitu ngaranna sabodo embung dianggap hebat kadang-kadang geus kitu we nyana sabodo geus boga kanikmatan tersendiri bahkan pernah ditempokeun ku kangjeng Rasul pangkat-pangkat di masa dunia sadunya jadi ngajajar tanya pangkat ke hiji pangkat kedua jadi nyana nyahoeun urang kuari wawalianan nyahoeun di hareupeun Habib Lutfi sebab sangarana anu dideuleu ku nyana waktu keur ditempokeun ku kangjeng Nabi jajaran awal weuy boten wenten seueur ya jajaran kapindo nih coba kapindo ya diimpleng maning ge weuy ora ono wong kronjo iku terus sampai 9 baris hiji kedua katilu kawa sampai 9 antak nyana nyahueun sadunya wali eta keur carita rahasia kajeun kula ieu mah nu ngadongengkeun aja lain nyana mah ngadongengkeun ka kula ka ente moal ka kula ge nyaritakeun dibere ku kangjeng Rasul pernah jajaran wali Allah sakitu ajunya lagi pohoan meureun lep eureun deui aju kacai nyana poho meureun kos sakumaha abah nyaritakeun kumpul di kitu Sukabumi teh di naon karapan teh teluh teh Pelabuhan Ratu ya cok abah teh eta harita erek Gus Dur naik jadi presiden reformasi Alhamdulillah orang masih kena dipaparina nikmat panjang umur nikmat sehat nikmat afiah nikmat etalah orang bisa kukumpulan di dieu jangan bersihan hati orang nambahan keyakinan orang ka Gusti Allah hingga makin hari orang makin mencar makin ngemprai makin caang hati orang sehingga orang bisa dedeketan jeung Gusti Allah taqarrub tadarru manggihan kangenahan dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tengah-tengah saribukna manusia ilir mudi ka kaler ka kidul neangan kabutuhan jeung disibukkeun ku berbagai permasalahan tapi urang mah masih kena sempat ngalaksanakeun ngaji ialah taufik anu luar biasa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan urang ngajina bagi dua jeung ngadahar udud bagi dua jeung balanja bagi dua macem-macem bae teh mah Allah nu nyaho Allah nu uning aya nu pol jasa geus teh mah deuk ngaji bae pokona mah ti imah datang ka dieu neangan tempat anu ngeunaheun langsung reup teu kaganggu-ganggu malah mah teu kudu diudangkeun batur geussan nya mantepkeun we geus jadi alhamdulillahirabbil alamin urang kamari geus ibadah puasa kemudian salat Idul Adha
ditambahan ku motong kurban. Mudah-mudahan ibadah urang nu kamari ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga jaga di akhirat urang bisa menikmati hasil ibadah urang. Kemudian atuh teu karasa urang mah di dieu ngaler ngidul ngatan ngolon ternyata orenganan baralik haji. Nu marunggah haji geus baralik, urang atuh teu ngitung-ngitung asana kakara kamari manganterkeun. Ternyata geus baralik deui. Urang doakeun nu geus balik mudah-mudahan bisa ngaraksa hajina. Anu can balik mudah-mudahan dibere bisa balik kalawan salamet aya di datang tayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hese ge ngaraksana melak buah ge melak nama babaring tapi embe tah embe kebo di korean koto eta teh hese ngaraksana pepelakan ge kitu keneh urang melak ibadah melak munggah haji mababari sapira 2-30 juta leutik dibandingkeun jeung kanikmatan akhirat. Urang ngaluarkeun duit boro-boro keur 2-30-40 juta keur 70 juta na 100 juta na keur plus murah dibandingkeun jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah geus ridhoeun mah sorga dibikeun ka urang. Nilean sorga. Haju bidadari na luar biasa 70 bidadari di dunia ge urang kawin nu gede mah teu mahi 100-200 sajuta samiliar ge aya nu teu mahi kawin teh jelema gede. Urang mah ku 20-30 juta gedena 50 juta dibere bidadari wallah 70 geus teu kacaritakeun geulisna, teu kacaritakeun molekna, teu kacaritakeun geus pokona mah indah. Mentak ge batur manuneuleuk ka ditu geus bebeakan ibadah teh dikorbankeun jangan luhurkeun agama Allah menghayang mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Urang mah masih agag-agagan ke ibadah teh masih perhitungan nu di ibadah nu dilaksanakeunana campur nafsu oge di samping eta atuh urang mah masih keneh berat kana dunia hendak lalaunan ku urang bari ditungtun awak urang dikanyahokeun nu sabenerna supaya nyaho nu sabenerna ka Allah teh. Mun urang nyaho ka Allah pasti urang teresep kana dunia. Kulantaran can nyaho jasa ka Allah atau ka karak nyayan atuh ka dunia resep keneh. Jelema nu resep nu nyaho kana dunia kana hakikatna dunia pasti bakal moal resep kana dunia. Jelema nu nyahoan bahwa seuneu panas tilok ulin seuneu. Jelema nu nyaho kana ulin nu nyaho kana panasna seuneu tilok ngulin-ngulin seuneu. Kitu keneh nu nyaho kana resep kana naon hakikatna dunia pasti urang moal resep kana dunia. Anak urang resep kana dunia berarti urang can nyaho kana hakikatna dunia. Anak can nyaho kana hakikatna dunia berarti urang jauh keneh deket jeung Gusti Allah Subhanahu taala. Mentak can ngerenyet urang nyaritakeun Al-Qur'an, nyaritakeun hadis, can ngerenyet. Kakarak datang ka hayat nyaho we sanggeusna nyaho dipertimbangkeun. Teu yakin. Komo kuari mah atuh naon ngaranna hama na loba jasa
mantak lantaran atuh urang nati Allah nyuhunkeun ka Gusti Allah hidayah gajanu Allah urang penta ka Gusti Allah rizki nu Allah urang penta ka Gusti Allah sehat nu Allah jag nu Allah ilmu nu Allah segala rupa nu Allah geus urang bersandar ulah ka sasaha iwalti ka Gusti Allah subhanahu urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere sugih ku Gusti Allah dibere susah ku Gusti Allah ai dibere sugih mana mah barang dibere susah kos lainang Allah teu nemah urang mun Allah kadeuleu asana dihajar Gusti Allah dihajar ku urang sia ka aing mah susah bae antak hadena Allah teu kadeuleu mun Allah ngabungkeuleu kadeuleu asada urang cikupa demo kabeh ka Allah antak tetep Allah mah maha suci Allah subhanahu mutlak kumaha Allah dibulak-balik ngaji teh supaya ngenal Allah dika Allahkeun tetep hate urang ngolembarkeun kita dagang sok laksanakeun sesuai jeung aturanana untung jeung rugi nama Allah nu nentukeun dagang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana begitu untung susurian hahaha nang Allah tanyana ge ngomong alhamdulillah ku Allah dibere untung ngageleger kana ceuli alhamdulillah rabbil alamin luar biasa rugi nang Allah keneh ieu sial jasa kos lain nang Allah aduh goblok tolol jasa kos lain nang Allah padahal nang Allah beres sehat alhamdulillah ya rabbil alamin mantap jasa Allah barahan jasa narasa dibere gering goblok jasa goblok sial jasa kos lain nang Allah jadi kabeh dia menang orang lamun ditanya mah gitu hirup nang sa nang Allah sehat nang Allah gering nang Allah kabeh ngomong mah bisa lantaran ngaji begitu praktek nah eta kakara hese jasa urang boga pamajikan nurut alhamdulillah cek urang aing boga pamajikan nang Allah nurut jasa ka aya pas boga pamajikan galak sial-sial teuing padahal nang Allah keneh teh nang Allah keneh ngan orang bertindak dicandung sia ku aing cek cenah aing lain lalaki beureuna coba sia mun geus dicandung tambah marah apa haju cicing geus kitu bae geus lalaki moal hese-hese brak marah balik Masya Allah nah ieu ibadah ka Gusti Allah urang moal sampurna kecuali bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam kecuali salamet awak salamet akal salamet harta kakarak urang bisa tentrem ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awak sehat akal sehat harta jang dahar jang nginum jang pake jang ngiuhan bahkan dibere leuwih ku Gusti boga kendaraan boga pamajikan bahenol nerkom enggeus urang teh tah kuduna mah kos kitu teh khusu ibadah ka Gusti Allah mantep dek naon deui atuh nu dipikiran awak sehat akal sampurna harta aya
masih kene encan bisa khusu kene be goblok jasa teh jelema tolol bin goblok bin oplok aing geus teu laon deui cak Allah atuh sia ku aing dibere kurang kumaha aing ka sia mere awak dibere sehat ku aing sia jag-jag waringkas hayu coba akal atuh sia jang bukar pikir dan lain sebagainya ukal ekol dan naon ge bisa harta dibere ku aing tapi tetep bae can bisa khusu keneh bae tah eta nu kudu diarahan nu teu sehat mah salat teu khusu wajar cak Gusti Allah mikiran penyakit nya mikiran penyakit wajar geus ku aing geus dihampura bae geus tah geus lantaran panyakitan nang di aing keneh teu khusu ge nya ku nyeri kurang sampurna akalna pasti teu khusu lantaran kurang sampurna komo nu edan mah geus dihampura ku aing anu susah jasa dahar isuk sore hese can aya dahar sore jang isuk can aya eta tah can kos kitu teh can khusu wajar atuh pan aya sia mah haji goblok amat aduh can Gusti urang dicarekan ku Gusti Allah ji nya tah eta tinggal neangan khusu kumaha tah neuk naon deui nu dipikiran atuh naon deui coba Allahu akbar pikiran naon coba ya awak sehat akal sampurna harta jaleuwih tidak harsa bulanan satahun ge aya kok masih kena culak colok naon teh coba tah nah eta teh lamun ki haji kos kitu tahajud teu husu nah ieu mah diseret ge ka neraka jahanam seret ku malaikat ji sini ji aduh masya Allah karimnya tuh wal ibadatu la yatimul maqsudu biha illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam etalah nutilu etalah kajejegan manusia nu mantak timbullah di dinya sababaraha poin hiji Allah ngaharamkeun ngabunuh jelema mukmin fa harramallahu taala qatlal mu'min wal muahid bi ghairi haqqin Allah ngaharamkeun ngabunuh mukmin ngabunuh kafir muahad atau muahid tanpa aya hak lantaran ieu bakal ngarusak tatanan pan awak teh kudu sampurna supaya ibadah mantep geus kuari urang kudu bisa nyampurnakeun awak urang heula tata awak urang jang ibadah supaya sehat perlu ngadahar susu perlu uduk ieu jang ibadah ieu maksudna jang ibadah awak jasia mah sadar lamun teu ngadahar uduk teh leuleus geus dibawa heula ku urang awak urang ka tukang uduk hah sia jeung jengkol ngarokok nginum sebelas gede lak diuk tenang kan tenang tiis kan tiis cak malaikat dan cerita tadi jangan ibadah jadi mah jangan ngees mimiti diri urang teu meunang dirusak ku urang awak urang lantaran ieu teh tatanan jang ibadah jaga diri urang matak lamun urang ngabunuh sorangan kafir asup teu meunang ngarusak awak urang teu meunang dirusak awak urang ku urang sorangan haram sebab asli ti dituna dua iman jeung ibadah annal imana wal ibadata la yatimul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal iman jeung ibadah moal sampurna tujuan daripada iman jeung ibadah yakni sampai puncak iman na luhur ibadah na luhur kecuali kudu salamet awak salamet akal, salamet harta. Kuaritina awak teu meunang diganggu awak urang teh. Nu mantak sing hade awak urang teh wajib kudu dijaga awak urang.
ahabun nas pangleuwih dipake karesepna manusia ku Gusti Allah adalah asaduhum panggagahna. Jelema nu gagah eta deuk naon bae siap. Ngaji siap jagagah pan. Sok tahajud siap gagah pan. Di lumur urang ge nu gagah teu tahajud. Gagah sagala rupana teh perang siap. Gagah. Jadi Allah teh teresepkeun ka jelema nu letoy. Atau diajak ngaji yuk. Malah. Teresep atuh boro-boro Allah urang ge teresep. Boro-boro Allah atuh awewe ge teh mun aya lalaki kos kitu teh atuh boro resepet. Mantak angel kalaku ge. Teresep. Teresep kurang gairah. Cek awet teh naon kurang gairah kitu teh hayang aing mah cek. Boro-boro ti peuting ti beurang ge kos kitu cek teh. Boro-boro jerona luar lagi kos kitu. Teh hayang aing mah. Cenah sugih, los, leg-leg kunyana sugih. Bos itu hudang jerona cenah jekna. Entai gitu terus sebarang. Diajak orang atau bebersih di jalan yuk, orang bebersih teh jalan yuk, jalan-jalan orang kajen lurah teh nita ge. Sia bae. Diajak ke orang babarengan yuk, orang ariung tah dulu orang naota 7 na yuk. Sia bae aing malah moal. Dunia moal rame teh mun kos itu kabeh. Citra sepi citra. Kita tahajud, boro-boro tahajud sia bae. Eta teresep jasa tah boro-boro Allah tuh urang ge teresep ka kos kitu teh. Na ieu awak jaga kurang. Sakadar gurak-gerak di imah bae niat supaya sehat jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuari awak urang. Nah batur ge wajib dijaga atuh ku urang. Sakumaha diri urang hayang sehat batur ge hayang sehat. Sakumaha diri urang teh embung dirusak awak urang batur ge embung dirusak. Ketika batur dibunuh ieu berarti geus doror ngarusak takos kitu teh. Sedengkeun la dororo wala diroro. Teu meunang ngarusak diri, teu meunang ngarusak batur. Nah kuari ngarusak batur di mana-mana nu wajib dijaga kemudian dirusak kena sanksi. Ngelanjutkan kisah tentang seorang sahabat anu ngaran Abu Luban, di mana permintaan Yahudi Bani Quraisyah dicumponan ku Kangjeng Nabi. Diutuslah Abu Lubanah ku Kangjeng Nabi untuk menyelesaikan pengembargoan. Ternyata Abu Lubanah khianat ke Allah jeung ka Rasulna, termasuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianatanana kabongbroy ku harta jeung anak, kabongbroy ku harta jeung keluarga, demi keselamatan keluarga jeung harta. Maka Abu Lubanah khianat. Nu tadina rek ngajelaskeun tentang hukum-hukum anu asli tetapi mengko. Manehanana langsung ketika ditanya, ya Abu Lubanah, tara inanzil ala hukmi Muhammad, mun kami tunduk kabeh ka hukum-hukum Muhammad kumaha ye? Padahal kan lamun tunduk ka hukum Muhammad salamet. Moal ayana naon? Tetapi Abu Lubanah khianat sebab lamun engke tunduk ka hukum Muhammad engke bakal kumaha? Keluarga jeung harta. Ketika ariman meureunanan duh cilaka ye leungit harta teh. Cik Abu Lubanah na'am wa syara ila halgi annahu azibu. Ya, cik ngomong kurang nama, andai kata saudara-saudara semua ini ikut tunduk kepada aturan Muhammad, nih cik Abu Lubanah nih pasti digorok. Kan hianat di Kangjeng Nabi nama teu kitu. Tidilah turun ayat kusakumaha kamari. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Horenganan harta jeung anak teh jadi fitnah. Loba jelema ngudag-ngudag harta sampai ancul-anculan. Ti isuk datang ka sore bahkan petingget terus diudag-udag ninggalkeun salat. Ancul-anculan niangan harta datang ka teu pake aturan, riba ge ditabrak terus. Ancul-anculan niangan harta teh sampaikan ka kreditan uang bank. Terus bah. Iyalah fitnah lain lalaga. Kabongbroy ku kanikmatan sejenak yakni dunia. Kitu keneh anak ngebelaan anak, ku cinta anak, resep ke anak, terus dibelaan ku orang. Padahal dalam pembelaan anak horenganan loba jasa aturan Allah anu dirumpak ku urang. Demi anak urang ngalengkah teh horeng di luar aturan Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik sing hade urang boga harta. Ulah harta anu ngatur urang kudu ngatur harta. Urang boga anak yang pamajikan, ulah urang diatur ku anak yang pamajikan. Sehingga naon bae ditabrak, tapi uranglah nu ngatur ka anak yang pamajikan teh. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan lalaki sebagai raja di rumah tangga. Cek awewena kumaha mun rajana teh daek usaha kiai. Kami gendek nurut ka raja lamun rajana menghasilkan uang. Atuh ieu mah ai enen hayang. Tena ai usaha teu. Tah ieu kumaha teh kiai cara pemecahanana. Aing ge puyeng tanu kos kitu. Mantak terjalilah banyak anak muda kawin ke nenek-nenek. Eta akibatna. Nah, sejak Abu Lubanah ngomong seperti eta, Masya Allah, cik Abu Lubanah fa wallahi ma zalat qadamaya min makanihi hatta araftu anni khuntullaha wa rasulah. Teu eureun dampal suku kaula, dua dampal suku kaula teh rarasaan teh teu tetep dina tempat. Kula nyaho bahwa kula teh khianat ka Allah jeung khianat ka Rasul Allah. Asa nganggang hirup teh cek manehan. Asa teu dapak hirup teh. Boga kasalahan khianat. Tidinya lempang Abu Lubanah terus be ka hareup nyuksruk jalur mapai tapak. Tapi henteu babalik ka Kangjeng Rasul, padahal kan Abu Lubanah teh diutus ku Kangjeng Rasul. Mestina makan lapor ka Kangjeng Rasul. Ditunggu 1 hari 2 hari laporan. Kumaha ieu Abu Lubanah teh teu datang deui ka Kangjeng Rasul. Ternyata horengnya nalian maneh di tiang masjid. Nalian maneh di tiang masjid cek manehana la abrahu min makani hadza hatta yatuballahu alayya bima sanatu wa ahadallahu alla yata bani qurayza abadan. Aing moal eureun-eureun de cicing bae di dieu nalian maneh sehingga Allah narima kana tobat kalakuan aing. Aing hianat ka Allah, hianat ka Rasulullah. Cek Abu Lubanah aing dek nalian maneh di dieu, deuk tobat ka Gusti Allah. Moal indit aing mati dieu. Jeung aing janji sumpah ka Gusti Allah, moal datang deui ka Yahudi Bani Quraidah, salirana aing datang ka Bodar, moal datang deui ka ditu. Aing telah hianat ka manehanana. Tobat aing. Tuh, tobat teh lain lalagaan. Abu Lubanah teh terus-terusan nalian maneh tobat ka Gusti Allah. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe datang ka 6 poe. Pamajikan nanangan sakadar mawakeun dahareun waktu dahar tidinya beres ditinggalkeun deui. Nyana nama tetep bae ngagulantung di talian nalian maneh dina tihang masjid.
bari cerik terus tobat ka Gusti Allah ki Abu Labanah ki Abu Lubanah teh datang ka genep poe ka karak aya berita ka Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul qad kana istabta'ahu orenganan lambat-lambat teh ki Abu Lubanah can aya berita can aya kabar orenganan nalian maneh aya naon ta ki Abu Lubanah. Ternyata aya informasi ti para sahabat bahwa nyana khianat terhadap Kangjeng terhadap Gusti Allah. Gide Kangjeng Rasul Masya Allah. Tetapi hianat-hianat ki ai tobat baca Kangjeng Rasul ulah nalian maneh amalau ja'anillah astaghfartu lahu. Lamun datang mah ka kaula kemudian nyarita bahwa nyana hianat niscaya ku kaula dipangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Tetapi lantaran manehana teu datang ka kaula ama idza fa'ala ma fa'ala fa ma ana billazi utliku min bakan hatta yatuballahu alaih. Lantaran nyana boga pagawean hianat ka Allah, hianat ka Rasul Allah. Haju nyana tobat, lalian maneh di tiang tanpa bebeja deui ka kaula. Kula cek Kangjeng Rasul moal daek ngaleupaskeun nyana sehingga Allah nurunkeun ayat dihampura atawa henteu. Masyaallah. Ki Abu Lubanah teh beuki sedih bae. Kajeun cakeun aing mah kajeun kumaha ge dek nungguan bae aing dihampura apa henteu ye. Yu talian ku janaku sorangan teu balik-balik. Ulah nyaritakeun masjid model kuari atuh aya ASEAN aya kipasan. Aju luhurna kemudian kitu aya tutupan. Ai masjid baheula mah tihang teh tihang di sisi doang. Ngan sakadar jang giribigna doang. Kentengan, internet, komo AC jeung kipas mah. Jadi hujan kahujanan, panas kapanasan, eta masih baheula. Jadi nyana mah di tihang masjid teh kieu we, hujan kahujanan, panas kapanasan. Panas ereng-erengan ngeterus be bari maca istighfar ka Gusti Allah. Abdi hianat ka Gusti, abdi hianat ka Rasul Gusti. Kemudian Muhammad ge ieu Nabi Gusti teh teu daekeun ngaleupaskeun abdi sehingga ieu teh Gusti narima kana tobat abdi nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi mah endeu ka Gusti bae. Tuh terus diantep ku Kangjeng Nabi ge. Hajunyana atuh terus bae deui kitu bae terus. Tetapi faiza farago adatu asal geus beres dahar kitu deui asal geus beres dahar nginum terus ditalian deui salat ke ditalian deui tidinya aya berita ti Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi aya di bumi Nyi Ummi Salamah garwa Kangjeng Rasul teh nuju aya di bumi Ummi Salamah gumujeng senyum Kangjeng pas waktu sahur pas keur wajara sahur Kangjeng Nabi seseria senyum seri Kangjeng atuh urang mun ngadenge waktu sahur urang mau pantil ku udang waktu sahur lain bulan Ramadan mah. Ramadan ge sahur teh bari peureum dahar. Tapi bari peureum ge jadi 2 piring. Urang saya ge kos itu waktu sahur. Masyaallah. Sebentak ngadenge urang lembur hudang waktu sahur teh bangun asing. Bangun aneh hudang waktu sahur. Para rasul, para nabi terbiasa hudang jam 3, jam 2. Para aulia Allah sholihin terbiasa ngadenge batur sahur teh asa aneh di lembur mah seserian para sholihin kunaon jadi aneh eta kos sebab naon ku carang-carang udang gegerahan klok kamu nyender ngadaguan subuh udang sageur bejina kotok kotok isuk-isuk bener barang di dalam bener setengah subuh Masya Allah sahur mah sahur subuh mah wallahu a'lam. Nah eta di itu tadi lembur mana ki atuh lembur ente
As Kangjeng Nabi waktu sahur teh gumujeng senyum Kangjeng bahkan ka kuping aya suanten Kangjeng gumujeng cek Ummi Salamah mimma tadaku ya Rasulullah tadakallahum sinak bahasana luar biasa naon mantak jadi gumujeng Tuhan muga ngagumujengkeun Tuhan ka Tuhan Gusti Allah tah eta kan Kangjeng seperti kitu mata Kangjeng teh henteu setiap kajelema nu seuri aju Kangjeng Nabi beun teh aya seorang awewe ngaranna Nyi Lubaidah eta teh jelemana humoris setiap kapanggih jeung Kangjeng Nabi eta Kangjeng Nabi seuri bae aya bae tapi ka seurieun teh aya bae tapi ka seurieun cenah mah eta geus diwatekeun we ku Gusti Allah mimit diantarana ka bumi Kangjeng Rasul haju ngawur-ngawur nyana teh kitu kotoran kadinya geus diaur-aur nyana salam Assalamualaikum salam cek Kangjeng Rasul aman ieu ke kula rek bebersih lah pugunang nyana cek Kangjeng Rasul teh aya hayang seuri ke kula bebersih lah cek nyana teh eta Kangjeng Rasul geus seuri masyaallah satu waktu deh Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi asup cek Kangjeng Rasul asup ieu jeung awak kabeh cek Kangjeng Rasul aya kitu atuh teh cenah ieu awak asup kabeh apa hulu doang atuh kabeh oh itu ai kabeh mah cek cenah maksudna kunaon jadi pantok Kangjeng Nabi kan pendek jadi nyana nanya hulu doang apa jeung awak gitu eta lalagaan eta kos kitu teh cek Kangjeng Nabi siapa cek cenah teh tuh atuh ka imah ente moal kitu Abul Banah ge Sir Ubaidah ge jog buat lawang napan ieu eta kos kitu pan lalagaan tapi asli sering Kangjeng Rasul teh kagoda seuri ku anjeunna satu ketika deui Kangjeng Rasul teh keur calik we dibawakeun ping-ping embe kan karesep Kangjeng ping-ping embe dibawakeun ka dinya ban dibawakeun ditutupan sageus ditutupan dibuka ku Kangjeng Nabi dibuka ping-ping teh ngan tulang doang ieu naonan aya karesep tuan atuh karesep gaya dagingan pan dibawa ieu tulangna doang dagingna saeutik ku gula di dahar sia mah cek Kangjeng Nabi teh ta eta teh tapi humoris bakos kitu jadi pikaseurieun we mantap ketika maot tanyakeun ku Kangjeng ka mana Lubaidah maot tuan Masya Allah Kangjeng Nabi seuri kumaha mudah-mudahan Gusti Allah mere seuri di jero kuburanana lantaran geus nyieun seuri ka kaula luar biasa kan eta doa Kangjeng Nabi mantap kaimpi ku sahabat seseurian di jero kuburanana lantaran manggihan kanikmatan kubur jamal seuri atuh di jero kubur lamun teu nikmat mah nah eta doa Kangjeng Nabi mudah-mudahan muga-muga Gusti Allah nyieun seuri ka Lubaidah sebabnya na geus nyieun seuri ka kaula atuh doa Kangjeng masyaallah atuh lamun doa si eta mah wallahu a'lam teu percaya urang doanya mah tah jadi humoris ge aya nu dijieun-jieun nyieun seuri ge nu dijieun-jieun nu salah ge aya asli we emang Allah mere karakter model Gusti nu kumaha atuh modal nu kamari teh nu lalaki teh pan sering nah ieu ge sarua Sulem jadi ieu awewena jadi dibere karakter emang kos kitu mah teh hese ku Gusti Allah dilemakeun berkarakter-karakter asal ulah jijeunan tah lamun ono anu osok di TV teh nu sakara ngaranna ngomong sia eta jijeunan nah eta mah geus bahaya tah nah susule segala naon beres ngomong aduh nonton TV mah kos kitu bro nah ieu ditaros mimba tadhaku adhakallahu sunnah cek Kangjeng Rasul mantak kaula seuri muslim tiba ala Abi Lubana ditarima tobatna ku Gusti Allah masyaallah cek Ummi Salamah
Apala ubasyiruhu ya Rasulullah. Kumaha lamun kula mere beja ka manehanana supaya nyana bungaheun. Kumaha tah? Qala cek Kangjeng Rasul bala in syiti silakan. Lamun anjeun daek mah atuh langsung nyana hudang. Terus keluar ti kamarna, ti lawang kamarna berangkat. Terus datang ke Abi Lubana. Cik Ummi Salamah. Isuk-isuk berarti ya Abi Lubana absir. Ya Abi Lubana sing bunga anjeun, bunga. Aya naon gitu. Faqad taballahu alaik. Allah geus tarima tobat ka anjeun. Oh, tidinya pasaron nas ilaihi. Lantaran geus dibejaan bahwa Abu Lubana teh tobatna ditarima ku Gusti Allah. Sahabat-sahabat nu lain dararatang kadinya. Waduh, ngarasa bunga, ngarasa suka. Liut likuhu maksudna endek muka talina. Talinya nanalian maneh dek dibuka ku sahabat cek Abu Lubana faqala la wallah aing ulah dibukaan ulah moal aing moal mukaan sia ulah marukaan aing moal mukaan tepkeun jipan kitu amat pada geus ditarima tobatna hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi yutlikuni biadi aing mah hayang dibuka ge langsung ku Kanjeng Rasul ku panangan Kanjeng Rasul mun bener aing geus ditarima tobatna keuna Rasulullah nu muka aing ulah sia. Atuh sahabat atuh aing kitu mah naon aing dibukaan ku sia teh hayang aing. Langsung bebeja ka Kangjeng Rasul salamah seperti kitu. Langsung Kangjeng Rasul pas keluar mar alai kharijan la satu subi. Begitu datang Kangjeng Rasul kadinya anta salat subuh. Jadi masjid ieu atlaqahu dibuka ku Kangjeng Rasul. Nyana sujud syukur ka Gusti Allah, pelukan alhamdulillahirabbil alamin. Per detik ieu. Sakumajang jika ulah kuala moal nalengkah. Suku kaula ka Yahudi Bani Quraisyah. Sebab kula geus ngarasa dosa, hianat gara-gara nyana. Datang ka maot nyana teu pernah ngalengkah deui. Teu pernah datang ka lembur Yahudi Bani Quraisyah. Teu aing mah pokona datang ka maot. Masyaallah karim. Ialah ayat anu diturunkeun narima Gusti Allah kana tobat Abi Lubana. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu arariman intattaqullaha lamun aranjeun takwa ka Gusti Allah bakal dibere tilu khususna jang Abi Lubana umumna majang urang sadayana jelema lamun takwa ka Gusti Allah teh bakal dibere tilu ku Gusti Allah hiji iya ja'al lakum furqanan dua yukaffir ankum sayyiatikum tilu yaghfir lakum dzunubakum dibere tilu di mana-mana jelema yane mukminin takwa ka Gusti Allah tabil inabah wa ghairiha pasrah diri ka Gusti Allah takwa teh ngalaksanakeun seluruh perintah Allah lillah ngajauhan larangan Allah lillah lamun bener-bener ngalaksanakeun takwa ka Gusti Allah nomor kahiji aja lakum furqanan Gusti Allah bakal mere petunjuk. Lamun urang dina jalan raya geus aya petunjuk, urang bakal ngeunaheun, urang dagang geus aya nu nuduhkeun, urang ngeunaheun. Urang ngaji geus aya nu nuduhkeun, geunah hirup urang deuk menuju Allah. Aya furqanan petunjuk, hidayah, cahaya ilahi ngeunaheun. Lamun urang aya petunjuk mah urang deuk kudu geus aya petunjuk berarti urang diberi ilmu ku Gusti Allah. Memena dibere daek urang teh ngaji. Badak jelema anu ku Gusti Allah hendak disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek paham dibere ngaji dibere daek ngaji dibere paham oh ieu teh hudur rukunna teh syaratna teh kos kieu syaratna kudu make cai-caina teh kudu anu bersih itu anu mutlak kemudian carana make rukunna kurang ditelak-telak da eta petunjuk karana ti Gusti Allah kitu keneh tentang salatna
dimimiti syarat-syarat datang ka rukun ieu petunjuk ti Gusti Allah. Kitu kene urang haji aya petunjuk ti Gusti Allah, kitu kene urang zakat aya petunjuk ti Gusti Allah. Kabelah dituna urang bakal dibere pituduh ku Gusti Allah. Ieu mah bagus, ieu mah goreng, ieu mah bagus, ieu mah goreng, ieu mah bagus, ieu mah goreng. Eta lah make syariat. Belah dituna urang teh make hakikat melalui thariqah eta mah jelema khusus. Kadituna teh make pirasat-pirasat. Aya pirasat-pirasat menang Gusti Allah anu tajem luar biasa. Anu moal nyalahan pirasat jelema anu dikasihi ku Gusti Allah mah. Da ieu lah pirasat-pirasat ieu mah perasaan-perasaan ieu mah khusus ku Gusti Allah dibikeun ka hamba-hambana anu dipake ka cinta ku Gusti Allah. Nu mata Gusti Allah cinta lantaran nyana geus ngorbankeun dirina maka syariat batinna geus ka Gusti Allah. Eueuh sadetik jeung samenit nu poho ka Gusti Allah. Dikorbankeun dirina, ruhanina harta kabeh jang ka Gusti Allah. Dibere ku Gusti Allah engke pal-palan. Eueuh anu dipake ka cinta iwal ti Gusti Allah hiji bae. Hirup di dunia tetapi teu resep kana dunia. Urang mah pan hirup di dunia tapi urang mah cinta dunia. Poho kanu nyieun jeung kanu merena. Urang tah bersyariat ngaranna. Tapi ketika orang bertorikoh, datang torikohnya jadi. Datanglah perasaan orang ke perasaan eta. Sanajan hirup di alam dunia, tapi henteu kabongbroi ku dunia. Ketika malaikat Israel datang, dek nyabut nyawa. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut. Dek nyabut nyawanya, semua masya Allah. Lain ti kamari-kamari ieu. Rindu jasa ka Gusti Allah nu moal kapanggil lamun teu mata geura. Tah eta hamba lembat kaberat. Kaberat. Coba lamun aya kaberat kana dunia mah begitu datang malakal maut. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut. Naon tuh ka dia? Tugas. Ulah wak atuh. Emang kunaon cak malakal maut? Mobil can beres. Motor can beres. Bahkan tak baca SMS dari Karawang tak jahe tah. Ya cak malakal maut. Aing mau baca SMS bisa henteu. Malah aya WA-an tah. Berat. Beratlah orang ka kendaraan, beratlah orang ka imah, beratlah orang ka harta, beratlah ka perusahaan, beratlah ka jabatan. Ketika ditawaran maut teh lo bakal berat lantaran lo bakal cinta. Iya, nu bakal jadi hisaban buat aya jasa. Ayeuna tadi bahkan cicingna di dunia akur, tapi geus teu berat kada dunia. Naon tuh dunia? Rusak dunia mah. Mata kejelema anu geus cinta kana dunia mah cuek-cuek bae kana dunia. Biasa-biasa bae. Teu aya kumaha-kumaha henteu. Urang mapan boro-boro kanu urang kanu batur ge masih dihayal diresep-resep. Deres kanu urang mah nu batur. Deres deui anu beres mah deui sapeda kempes ge kurang dihayal-hayal. Nya nu batur nya kempes. Aju mikiran deui jahe, mah nu batur jahe mah. Bapana, kunaon atuh ka bawa salat? Masyaallah tabiwir ya karim. Iker salat. Deres ngora kene aki-aki. Aduh, salat ya bibir jahe. Ayo Gusti di hadapan matana aya hunung leutik. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, teu ka baba tolol teh coba. Ya, mantak geus salatna ge lain haji wiridan da sabira. Geus salat. Lain astagfirullah. Masya Allah. Lamun lain aya kurnia Allah geus ku galedeg teh jelema mah. In tattaqullah lamun anjeun takwa ka Gusti Allah, pasrah diri ka Gusti Allah dengan cara seluruh parentahanna dilaksanakeun seluruh laranganna dijauhan. Etang kaya ja'alakum furqanan nomor kahiji bakal dibere pituduh ku Gusti Allah.
bainakum ma baina ma takhafuna kasieun sebab aya petunjuk ti Gusti Allah patanju salam hiji nomor kadua wa yukaffirankum sayiatikum jeung ku Gusti Allah dikafaratan yana ditutupan dosa-dosa leutik urang teh kapan dosa teh ambal aya tapi ku Gusti Allah ditutupan dosa leutik ketika ditutupan dosa teh berarti dihampura ku Gusti Allah maksud dikafaratan teh ditutupan nu matak ditutupan dihampura mantak Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil kama satartu ibadaka sholin doa kali Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil Gusti muga nutupan ka abdi kalawan tutup-tutup nu bagus kama satartu ibadaka sholin sakumaha Gusti nutupan ka hamba-hamba Gusti nu saleh atupan jelema teh loba bae dosa laletik tapi ditutup ku Gusti Allah ditutup teh berarti kan dihampura geus selesai masyaallah kari wa yukaffir ankum sayiatikum ku takwa ka Gusti Allah hiji bakal dibere purkonan petunjuk nomor kedua dosa-dosa letik dihampura ku Gusti Allah ditutupan nomor katilu wa yaghfir lakum ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa nu galedege dihampura geus tobat ngaranna ge nu mentak pangresep-resep da Gusti Allah teh ka hambana anu berdosa kemudian tobat ka Gusti Allah lantaran dia aku Gusti Allah teh pangeran komo datang ka ceurik mah neraka teh moal daekeun ngalentab ka cai mata anu dikaluarkeun tengah peuting ngulucur tengah peuting inget-inget kana dosa ya aing keur ngora teh masyaallah karim aing teh di mana aya topeng di dinya aing muka lapak koprok aduh aing mah keur ngora mah pohara jasa aing teh pan bandar koprok baheula mah Gusti hampura ngurus cai mata inget bae baheula Gusti abdi kerja di bandar koprok deureus saju aya jang mayar mah botur menang teh jang mayar ku abdi haju didepak kabeh samakna digulung ku abdi pan pisen lebeun batur eta da ieu kalakuan abdi teh kos kitu Gusti hampura ngulucur cai mata neraka teu sanggupeun meuleum jelema nu pernah ngaluarkeun cai mata tengah peuting inget kana dosa ge lain lalawor eta sok geura ge urang tengah peuting inget-inget dosa urang hese bae eta kaluar cai mata hese tapi lamun pamajikan teu kabeuli selop mah aja bae saya kurang bangun merinci bae jangan kabulin aduh pamajikanna ceurik lantaran yang selop yang kutang salakina ceurik urusan dunia mah babarian ceurik tapi urusan dosa teu pernah ceurik kira orang ya Allah ya Rabb eueuh deui pamuntayangan iwan ti Gusti jeung eueuh deui dosa anu panggedena iwal ti abdi jeung eueuh nu bisa narima kana tobatna kecuali Gusti abdi muntayang ka Gusti tengah peuting urang inget-inget dosa baheula misalna urang boga kabair ya judi misalna urang boga kabair ya mabok misalna urang boga kabair pernah segala rupa nampiling batur dan lain sebagainya ceurik urang tengah peuting datang ka beneran keluar cai mata paeh neraka moal sanggupeun belum jelema nu pernah ngaluarkeun cai mata nginget-nginget kana dosa kunaon eta kulantaran ku resep-resepna Gusti Allah ka hamba nu pernah ngaluarkeun cai mata tobat panggreget-gregeteun Gusti Allah ka jelema nu ngarasa hebat jasa dina ibadahna teu pernah tobat teu aing mah salat ya terus bae pan malah qobliyah jeung ba'diyah peuting aing mah tahajud bahkan aing mah tahajud teh beurang peuting aing teu kira-kira teh si budak tahajud dol meureun tah mah iya teh inget asa teu boga dosa bae teu boga dosa aing mah pernah nyantunan yatim piatu disantunan fakir miskin geus naon deui tu aing mah eta nu kos kitu tah Allah gregeteun nu mantak jelema diangkat jadi wali makom nu kahiji nyana makom tobat heula tobat sanggeusna tobat belajar haju bisa sanggeusna bisa jadi ahli sanggeusna ahli karak naik derajat makom tobat heula nu pertama teh
geus kabelah dieuna geus puguh bari diuk tobat ka Gusti Allah keur lempang ge Gusti tobat ka Gusti Allah keur nadiriungan ge tobat ka Gusti Allah. Jadi wali Allah ya atau ahli thariqah keur memeh husul ilallah geus husul makan eueuh syahwat eueuh biasa bae sebab deuleuhanana ka Allah nu encan ya Mas encan husul ka Allah mah pan heula nu geulis atuh biasa bae jeung nya ge jelema gelis amat si budak. Nah, ngan sakit gitu nabe langsung ka Gusti Allah bari mun di mobil mun ke diuk-diuk. Astagfirullahalazim. Gusti. Hamba Gusti punjul ti batur. SMS dan nomor sabaraha. Tah lain tobat tah mah kos itu mah lamun. Tah mah sia tah mah. Lain gitu tobat langsung ka warcai mata ya Allah ya Rabb. Eta teh goer mahram Gusti hampura Gusti tuh. Ya kontan seketika. Jelema anu ngabiasakeun tobat. Engke ka dituna bisa sangeus bisa ahli. Sangeus ahli naik boga makom jadina. Jadi nyana aya di makom tobat, makom nomor kahiji untuk naik derajat makom tobat. Tobat teh Allah resepkeun. Nu mantak diangkat jadi solihin teh tobatna terus-terusan. Mana deui jelema anu seuneun teu wanian belum ka jelema anu munggah hajina di dieuna darurat hastina darurat teh kieu lain anu loba hartana lain loba hartana ge gede ganjaranna nganu gede jasa ganjaranna boga sawah ngan sakitu-kituna kemudian aya ge imah doang dah dijual ku cinta ka Gusti Allah. Anak baba kita siap sideuk dagang mah kuaing dipasing-pasingkeun. Abah mah kuari endeu ka Mekah. Berangkat cenah ka Mekah. Modal ngan sakitu-kituna. Atawa darurat aya kakurangan boga duit teh. Nu aya teh embe dijual, kotok dijual, kabeh dijualan pake nutupan. Setoran. Berangkat susah. Sanggeus teh susah. Bayangkan ke urang duit na pas-pasan datang ka dituna teu meunang make baju langsung make kain ihram awakna benar-benar di ka Allah dengan pelaksanaan tawaf kemudian sa'i emang teu capek tawaf jeung sa'i capek hanya hayang naon hanya hayang ridho Allah. Tanggal 8 urang diberangkatkeun geura ka Arafah didinya langsung wukuf. Apakah ente sedih urang wukuf? Sedih. Make pakaian ihram. Kemudian urang teh ngan saaya-aya bae. Bejana pernah terjadi hese dahar kapan di Arafah baheula. Jamaah Indonesia. Lantaran kurang rapi dan nah eta hakikatna bati Gusti Allah. Diberangkatkeun peuting teh ka Mina. Bulung batu di Mina. Apakah teu capek? Capek. Di Mina diberangkatkeun deui ya ka Muzdalifah. Di Muzdalifah diberangkatkeun ka Mina. Jumroh. Masya Allah, eta nini jeung aki-aki memang jumrah kumaha ngek-ngekan. Lantaran jauh kapan? Tina kemah teh yang datang ka Jamarot. Anu ngora onam. Aya campur-campur lah nu ngora mah sagala neuleuh urang Pakistan, neuleuh urang campur-campur nu ngora mah. Budeuk ibadah neuleun irung. Irung mancung amat ya irung. Ieu mah sakanya hukul bae nu babaragan jeung kula kos kitu. Komo nu teu bareng meureun. Cak urang ditu teh sia neuleuh naon? Neuleuh ente bancung amat eta irung. Bagus amat. Aing neuleuh sia kos kutil irung sia. Campur-campur eta. Ieu, tapi nu kolot mah kan geus teu deuleuhan kos kitu. Langsung jumroh tet balik deui ka kemah. Isuk mabet jumroh deui. Naon teh capek? Capek. Diberangkatkeun ku ari ka Mekah. Capek. Nah, ternyata horeng tina modal nu pas-pasan eta harta awakna nu sakitu ayana dipake ka Gusti Allah lillahi taala neraka teu sanggupeun meuleum jelema eta teu sanggupeun neraka embungeun cak neraka aing nyaho jasa nyana berangkat teh darurat aing nyaho jasa awakna dipake ka Allah tawaf sa'i segala wukuf di padang Arafah aing nyaho jasa capeun manya capek demi Allah aing kudu beuleum nyana nu mantak ganjaran ke Mekah lain lalagan al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah sebab naon neraka teu sanggupeun meuleum jelema
anu munggah hajina kos kitu. Entak lamun urang munggah hajina anu 250 juta teh ya. Anu tas dipangmawakeun, muka lawang dipangmawakeun, dahar dihuapan. Emang aya kiai siapa teu nyaho. Ya sih mah susah. Susah mamanya nyaho atuh. Sugih. Oh, sebelah ditunan tawaf lagi dan lain sebagainya. Eueuh ka masakatan. Asa ngeunah bae. Baju kan sakali pakai kunyana geus dicokot dipangnyeseukeun deui. Kemudian isuk geus tinggal ngeunaheun jasa. Jadi eueuh ka riweuh eueuh. Ieu mah atuh nu kos kitu mah ka surga mah ka surga. Ngan neraka ge radalah ngarentab-lentab setik ge mah. Lamun teu ikhlas mah. Tapi ieu mah bayangkeun ku urang, modalna pas-pasan. Datang ka ditu na ge hajunyana aduh awakna dipake ka Gusti Allah. Deuk daharna ge ditu harang hese. Lapar nu aya ndek meuli aya duit hese meuli lantaran bahasa teu bisa ieu kumaha bahasana ieu meuli sangu tuan naon sia urang Arab si naon sia hese ndek balanja duit boga tapi kan hese balanja teh hese nawar tasbih kam tuan bisa nangan sakam-kamna doang tasbih dikieu-kieu kam tuan. Miareal 100 real. Ditawarkan ku, teu bisa maca tuh, teu bisa ngomong 50 berarti ditawar saknyana teh teu nyawan hom sakanyana mah. Teu nyawan komsin real, geus bae jadi wah, kikieuan kan sakumaha nu gagu. La roh halas. Nyana teh nyawan ruh sugan teh ruh teh naon bae gitu kan. Padahal mah idet sia ka ditu. Lamun ngarti teu ngarti mah tuh kikian mah terus. Cak urang Arab geus diruh-ruh ge teh budak tetep bae di dinya bae. Tah urang Arabna terus nu eleh. Urang Arabna teh wah, kalau tidak 100 real sudah 90 real. Bisa nyana setik mah. Bisa setik 100 real. Tuan, naiknya ada 70. Ya. 70 la. Alas. 90 real, 90 real. Itu harga maut gitu. Teu beres orang Arab. Emang di Cikupa harga mati. Jadi orang harga matinya berapa kan gitu. Eta kayak ini sudah harga maut cekeun teh. Waduh, pae ge aya hargaan cekeun. Atuh eta nu kualitas fashion. Lah dikadinyakeun deui. Emang kudu harga maut cek kan. Aing dipaehan dibere harga ku nya. Eta juga ada. Nah, ieu kan urang darurat urang mah ngomong teu bisa hayang hese dan lain sebagainya. Nah, horenganan naraka teh naraka embungeun meulem jelema nu kos kitu. Mungkin ieu nilai jelema anu model kitu jeung anu berangkat ka Mekah loba duit atuh bagus ngan dibandingkeun jeung nu darurat beda. Tetep ka surga mah ka surga bae. Ngan beda. Nah ieu kan aya nasna hadis Kangjeng Nabi. Hiji neraka teu sanggupeun meuleum jelema nu pernah ngaluarkeun cai mata ti peuting nginget-nginget dosa. Nomor kadua teu sanggupeun meuleum ka jelema nu ngerakeun harta jeung tanagana pake lillahi ta'ala geus puguh jihad fisabilillah aji ge di manzilati jihad. Nomor kahiji jelema taqwa teh ajan lakum furqanan dibere petunjuk. Nomor kadua wa yukafir ankum sayyiatikum dosa letik ditutupan yana diampura. Nomor katilu yaghfir lakum dzunubakum dosa-dosa gedena ge dihampura ku Gusti Allah seperti kiluban habilubana. Wallahu dzul fadlil azim. Iyalah lamun hayang nyaho kurnia nu pohara ti Gusti Allah. Allah ngasupkeun ka surga ka para rasul teh aneh, ngasupkeun ka surga ka para nabi teh aneh, ngasupkeun ka surga ka para aulia Allah teh aneh. Lantaran di dunia nawan yang hebat jasa, ngasupkeun ka surga ka para solihin teh aneh. Tapi jelema nu bobolokot ku dosa, tobat ka Gusti Allah, ditarima tobatna tetep ka surga. Mantak ulah leutik hate urang baheula keur ngora anu alah aing geus ngaji ieu aing diapalkeun ieu. Geus pokona mah Allah mah pasti ngampura lain Allah lamun Allah lain dzul fadlil azim.
Allah ngabogaan kurnia fadol anu luar biasa gedena kagedeanana jelema nu bobolokot ku dosa asal tobat hampura sorga geus menta kula leutik ate jelema mah ci maji bobolok keur di Jakarta segala nipu segala naon alah teu urusan leutik cak Allah mah cak sia gede ge atuh geus ditobatan atuh encan sih engan ngaji bae ngadeng itu tobat encan di antarana tobat teh hiji lobakeun maca istighfar asupkeun ka jero hate kemudian mutekad moal balik deui ngalaksanakeun eta mun eukeur ngalaksanakeun dosa cabut langsung kaluar tina dosa eta tur ngazab moal balik deui selesai usahakeun hudang jam 2 langsung tadarruk ka Gusti nginget dosa nu geus Gusti mun teu dihampura neraka. Gusti mun teu dihampura abdi dibeuleuh. Mun encan keneh bae encan sieun. Urang tobatna ulah di jero masjid, ulah di jero mushola, ulah di jero kamar, di jero hau. Sia dikahaukeun sia ku aing hayo. Teu deh ceurik sia goblok sia awak. Ye jangan denge kiai mah cenah ceurik-ceurik. Sia geus dibawangan ge ku aing mata teu deh ceurik keneh bae. Ada berhau ayo. Nyawan kan ku pamajikan kak kerdaon tobat aing tobat di hareupeun hau atuh rek ceurik ditu mah aya eta naon eta belum damder orang tobat balik belum damder blondeg ya haji lah iyalah coba usahakeun supaya datang ka merenyi tapi lamun urang terenyu inget ka dosa inget ka galakna Allah aya langkeng sapeting dua peting terus insyaallah engke karasa ku urang horeng Allah mah maha sagala-gala iyalah gede dosa dihampura surga wallahu dzul fadlil alhamdulillahirabbil wallahu a'lam tawi kilaiki Gusti baba tetep lamartalakeun baranggang tegaya mana ta'ata sabab rahmah wal afiyah satuhuna ta'atiku sabab tekana rahmat lan afiyah kawaras Roa Abu Nuaim isgariatkan sebagai Abu Nuaiman Rasulullah satuhuna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galiku ngucap kangjeng Rasulullah innallaha azza wa jalla yaqulu in satuna Allah azza wa jalla iku ngadawuhi Allah ngadawuhi ing labad anallah ta ingsun iku Allah la ilaha illa ana para pangeran iku maujud angin ingsun malikul muluk turkang ngarajaan pirang-pirang raja atau ngamilik ing pirang-pirang raja wa malikul muluk lan kang ngaratuan ing pirang-pirang ratu kulubul muluk fi yadi utai pirang-pirang ati pirang-pirang raja ikut tetap ing dalam kekawasan ingsun innal ibadah idza ata'un yahwatu qulubal muluk dan satuhuna pirang hamba ikut tatkala nurut ya ibadah ingsun hawat maka ngaliakeun ingsun ing pirang-pirang ati pirang-pirang raja na ibad alaihim ing atas ibad berapati kalawan lasur rahmatilan asih wa innal ibadah lan satuna pirang-pirang hamba iku idza asauni tatkala maksiat ya ibad ingsun awatu quluba mulikum alaihim bisuhti wan nikmat maka ngaliakeun ingsun ing pirang-pirang ati pirang-pirang raja na ibad alaihim atas ibad bisukti kalawan benduan nakamatilan siksa samuhum sual azab maka kenani iya muluk hum ing ibad ing ala nisiksa ieu hiji bab rek nerangkeun kajadian anu datang tingkah-tingkah anu datang bahwa sanjana taat ka Gusti Allah ngajadikeun sabab datangna rahmat jeung afiyah masyaallah sakumaha tadi taat atuh geus dijelaskeun tadi tobat taat ka Gusti Allah eta teh
Kitu nomor kahiji tadi dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah kahiji tuh kedua dan katilu ieu taat horeun sabab rahmat jeung afiah. Abu Nuaim ngariwayatkeun bahwasanya najungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol teu pernah amprok urang jeung kangjeng sebab teu kazamanan boro-boro kazamanan urang asa sahabat ge lain teu jauh 14 abad anu silam tapi wali Allah mesri ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul bahkan bisa direncana hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi bisa direncana Masya Allah bahkan Sayyid Maliki mah Mekah kapanggih jeung Kangjeng Rasul 2 kali amprok jonghok mah gitu. Habib Lutfi pernah kadatangan Kangjeng Rasul. Ngebantak nyana kuari bangonan gitu ngaranna sabodo. Embung dianggap hebat. Kadang-kadang geus kitu we nyana sabodo geus boga kanikmatan tersendiri. Bahkan pernah ditempokeun ku Kangjeng Rasul pangkat-pangkat dalam masa dunia. Sadunya jadi ngajajar tanya pangkat kahiji pangkat kedua jadi nyana nyahuun urang kuari wawalianan nyahuun di hareupeun Habib Lutfi sebab sangarana anu di deuleu ku nyana waktu keur ditempokeun ku Kangjeng Nabi jajaran awal we boten wenten ya jajaran kapingdo nih coba kapingdo ya diempleng maning ge we ora ono wong kronjo iku terus sampai 9 baris kahiji kedua katilu kawa sampai 9 antak nyana nyahuun sadunya wali eta keur carita rahasia kajeun kula ieu mah nu ngadongengkeun aja lain nyana mah ngadongengkeun ka kula ka ente moal ka kula ge nyaritakeun dak dibere ku Kangjeng Rasul pernah jajaran wali Allah sakitu hajunya lagi pohoan meureun lep eureun deui aju kacai nyana poho meureun kos sakumaha abah nyaritakeun kumpul di kitu Sukabumi teh di naon karapan teh teluh teh Pelabuhan Ratu ya cok abah teh eta harita erek Gus Dur naik jadi presiden reformasi sekitar bangsa genep bulan deui abah kumpulan di mana bah di Pelabuhan Ratu di mana Pelabuhan Ratu di tengah laut. Jadi eta di dijaga kali itu aya jalan kali itu jalan bagus itu aya bangunan. Itu aya Buya Cidahu, kemudian aya Abah, aya Bung Karno, aya Gus Dur terus cerita. Barang saya udah poho meureun nyana kaleupasan. Aja ngaleos ka jero can anggeus. Dongeng can anggeus ngaleos. Geus teu kaluar deui. Oh, poho. Ieu lebih poho tah nyaritakeun. Kos ente nyaritakeun ka bogoh. Poho horeng di hareupeun pamajikan tsunami. Aduh Gusti Allah agung tungtung nama orang kaduhung nyarita benduna aya 5 bulan mah ya Allah ya dah ieu keur carita urang teu pernah amprok jeung Kangjeng ngimpi ge hese komo amprok langsung mah masyaallah lain hese-hese deui kudu bersih awak bersih kolbu sering maca sholawat Kangjeng Nabi apalin lamun nu sholawat naon nu kurang sok dibaca teh apalin Kangjeng Nabi urang maca sholawat naon apalin eta kan lapor sholawat itu sholawat urang asal dibaca bae kan ngawujud lapor Waalaikumsalam Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam di mana ya di Cilong Pasar Kemis di mana Haji Pendi paingen jores ya nyawan teu husu maca sholawatna di luar bae itu sih angkat itu. Apalin
lagi kan husukan unten. Oh tukang jong bau luar biasa. Zahiran wa batinan. Mantap orang lamun endek maca boro-boro waliullah mau boro-boro endek maca sholawat. Dek baca kitab bae ge encan jadi di batin lamun terasa encan hadir guru. Iku maca bae. Orang dek ngaji. Terus lah hadiah tah Muhammadiyah bangsa Persib moal ka situ. Bangsa Wahabi mah beda lain mantap lain deui kojun hebat ge tapi lamun para wali Allah terasa guru dek dihadirkeun ieu teh maca kitab nang ti guru-guruna terus geus perasaan aya ta guru teh ya ieu nu nyieun kitabna dihadiahan kayak geus aya karat geus engke nu nyarita teh lain seperti urang nyana tuh nyana nu nyarita tuh lamun nyarita tuh sabaraha teh digoblok-goblok ge jalain aing sia emang sia mah garoblok ieu mejeuna digoblok-goblok ge kan gitu saya mah cak musonif emang goblok atuh gobloknya nama kan kreditan teureun-eureun we tah mah lain goblok ablagul goblok tah mah tuh kacau terasa keur carita batur anu luhur pangkatna seperti eta aya anu geus endek ngaji hajur teu datang-datang guru teh teu datang teh libur sakali kaget kan murid teh kok ieu bisa teu ngaji aya naon sih teu daek ngomong guru mah kabar hadir dumantek teu ngaji teu hadir guru kondangan teh naonnya teh guru teh siapa tolol segala kondangan teu hadir tak kieu lah keur carita jelema gede nah urang lamun maca sholawatan ngahadirkeun Kangjeng Rasul tadi sewaktu-waktu mimiti aya sesengitan urang geus diberes wah sengit naon ieu urang kaget lamun urang terus ka Kangjeng Rasul eta teh kan sinar Kangjeng Rasul teh aya ka urang sengit pernah Haji Pendi maca sholawat ade sengitan sengit menyan nah nu tadi paeh teh ye tatanggana orang paeh ngaririwaan sebab Haji Pendi boga hutang can mayar datang nah ieu sajadah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios kieu innallaha azza wa jalla yaqul sajadah Gusti Allah azza wa jalla yaqulu kungsi nyarios cek Gusti Allah anallah la ilaha illa kaula Allah teu aya pangeran kecuali kau Malikul Mulk anu ngamilik kana seluruh raja wa Malikul Mulk anu ngarajaan seluruh raja ngamilik seluruh milik bumi jeung langit kula nu boga raja kula nu boga anallah kula Allah la ilaha illallah langit bumi katut asina nu aing raja ti mimiti RT datang ke presiden raja nu aing kabeh nang aing ngajadikeun nu ku aing ngatur bener jeung teu bener aya di leungeun aing kulubul muluk hate para raja piadi aya di kakawasan kaula Jokowi aya di kakawasan Gusti Allah Presiden Donald Trump Amerika aya di kakawasan Gusti Allah Salman raja aya di kakawasan aing raja mana deui cuma ieu guys ulah jauh-jauh ke luar negeri guys lah pokoknya mah dalam negeri bae guys raja sa gubernur kakawasan aing hatena aya di leungeun aing Zeki aya di leungeun aing sia ulah sok sambarangan ye awas ya aya di leungeun aing seluruh raja aya di kakawasan aing cek ngomong sompralna di leungeun aing janu aing ieu nangieun aing hirup lagi ku aing diatur ku aing hatena aya di kakawasan aing wa innal ibada sanyana hamba-hamba aing iza ata'uni di mana narurut ka aing salatna buat taat geus ka aing
hawaltu guluba bulukihim alaihim birrafatir rahmah ku aing bakal dipengkolkeun hate para raja ka eta hamba dengan welas asih. Lamun sia jadi kiai, lamun sia jadi kasepuhan, lamun sia jadi sesepuh, taat ka aing dengan taat anu muadab, seluruh raja bakal nurut ka sia. Welas asih ka sia. Bupati sakitu hebatna lantu urang taat, bupati ge bakal datang ka urang welas asih. Gubernur sanajan kukumaha ge urang taat ka Gusti Allah tanpa aya embel-embel, teu hayang di alam, teu hayang dibere, teu hayang diagung-agung, ka Allah nyanana janu Allah ieu didatangkeun dengan welas asih. Presiden sakumaha gagahna ku ari, leutik huru tapi gagah. Leutik tapi ku gagah. Maksudna gagah ke kumaha? Gagah teh wawanena. Gagah maksud gagah teu asa salah. Bangun ku aya, bangun dong. Atuh kumaha aing bae cak nyana. Tapi ku ari nyana dieun terobosan-terobosan. Anu kamari nyana teh blusukan. Nyen pencitraan-pencitraan supaya dipakai kahebat. Ternyata setelah demo besar-besaran di bawah dengan bendera kiai. Waduh. Jangan sembarangan ternyata kiai. Hatiku ingin menghampiri, ingin mendatangi kiai-kiai supaya kiai itu mendukung aku. Tidak lain karena Allah, nya nama lain karena Allah. Beres ya asal dukung aing. Beres ya dukung aing. Sarua jeung kitu di akhirat disiksa duanana. Di akhirat disiksa duanana. Aing mah ngabejaan bebeneran sih mah lillahi taala ieu. Sia masuk aja yang sedikit aing. Tapi lain masalah eta ieu mah. Masalah ieu ya. Idza ata'uni hamba aing di mana taat ka aing hawatu qulubukum bakal dipindahkeun hate raja, hate pemimpin ka eta hamba birrafatir rahmah. Kalawan welas jeung asih. Raja menghormati. Raja dedeh, raja asih menawarkan. Butuh apa sih kiai? Lingsem. Apa yang perlu dibantu kiai? Di dalamnya mah dukung aku dong. Ntar aku kasih deh. Iya deh. Tama beti, tama kos gitu mah. Aduh, Masya Allah. Nah iya rame jasa iya mah hadis. Rame iya mah kakarak seperapat hadis. Wa innal ibad wallahu a'lam.